Kang asal usulna berdiri kerajaan Pajajaran saha pertamana upami telepat kerajaan nu paling asli nama kerajaan Sunda anu aya di Ciamis Rahyang Niskala Wastu Kancana gini eta jalan Wastu Kancana tah dirinya dialihkeun ibu kota na Pansadayan tanah Sunda teu milik Pajajaran dialihkeun ibu kota na ku putuna incuna mendekati pelabuhan Jayakarta bae sanes Jayakarta atuh harita Sunda kalapa nu matak ibu kotana dialihkeun ka Bogor henteu aneh kapungkur ge ibu kota urang kantos di Yogyakarta dialihkeun ka Jakarta malah di Cina kapungkur stasiun Peking stasiun Peking hirup teh tuning katunggul ku waktu malah dina ajaran Islam wal asri demi waktu demi wajib nya taya demi waktu dina bahasa Sunda henteu cukup ku jam kolot baheula mah da keur jaman can aya jam ayeuna mah gampang jam sabaraha ieu teh jam 8 lebih 10 umpamana jam sabaraha ieu setengah 11 kurang saeutik bisa zaman baheula mah keur can aya arloji sok make tangara waktu teh ku ciciren lingkungan alam gitu umpamana wae dina bahasa Sunda ye waktu sapersa peutingnya wanci janari gede janari teh peuting ye tangtuna ge janari gede teh tabuh siji peuting nepi ka jam 3 peuting tah janari gede janari gede teh sabenerna mah ngeunaheun lamun ku urang dipake tahajud teh ye waktuna janari gede janari leutik geus mimiti ngadeuketan je ka salat subuh jam 3:30 nepi ka 4:30 eta janari leutik wanci janari leutik budak ngulisik atau kolot ngulisik tah wanci janari leutik keur tiris-tiris na teh geuning du karek naon ngulisik nama tapi da moal mungkin ngulisik terus nemok pasti ai kolot mah tanyakeun we ka kolot deui anu geus rumah tangga tidinya maju kana wanci balebat teh anu sok ngemat-ngemat ceneng berai-berai caang di belah wetan tapi can caang nyaan cenah zaman sangkuriang kaberangan dayang sumi teh meberkeun eta tah anu ditinun teh kaen berat barabat katingali nepi ka jiga balebat tah eta balebat anu cahayaan dengan rai-rai caang tapi encan waktuna di mana pajar geus udat-udat tah sinar panon upaya geus mimiti nek nemongan belah wetan kira-kira tabu 4:30 eta teh waktuna balebat deui hayam raung kongkorongok gerataranghi kadieu amprok sing jonghok angkatan uing damas leuleuyang kasopono kasopanjang leuleuyang sono monok sono nganyang balebat deui tah balebat waktu balebat teh kira-kira wanci balebat teh 4:30 koko tina balebat tah budak damas mah mun geus balebat kitu geus beres salat subuh calon-calon awak siap-siap maneh urang santika teh olahraga urang lumpat geus mimiti tah tinu poek pisan teh nepi ka tihang-tihang imah tihang tanggal teh katingali maka disebutna waktuna carangcang tihang waktu carangcang tihang teh lewat pajar teh nyoan remeng-remeng keneh 4:30 nepi ka jam 5 lah eta carangcang tihang engke tidinya maju ditabuh 7 nepi ka jam 8.30 nepi ka jam 7:30 beurang eta wanci haneut moyan da keur moyan teh geuning moe tongong moe hulu teh moe hulu moe istirahat eta wanci haneut moyan tah kitu wanci haneut moyan kitanya Kang Ibing damang ya SMS heula upami damang mas nuhun difahmi ti sejarah ulah hilap laguna cerita buat orang lupa tibah Iwan heukeun eta mah gampil ius ti Cimahi ye Kang Batu Sliman Siwacana Palangkaraya anu diiwat ku Banten ti Pajajaran Palangkaraja meureun dibat ku Banten ti Pajajaran sami teu sareng bantu baku Palangkaraja anu di Astana Gede Ciamis henteu sami batu mah tara dipindahkeun batu ciciren seperti batu tulis didinya we nerapna matak ayeuna dituna batu tulis dirinya sanajan sekali ningali tempat mah sabenerna geus gegek ku perumahan da aslina tidinya pan hayo digarali teuing baheula tara dipindah-pindah
Tanya Kang Ibing pang nyerioskeun logat-logat di Jawa Barat, di Pasunan meureun, Sukabumi, Majalengka, Ciamis, Cianjur, insyaallah teh kapayunnya. Tah ayeuna minangka bubuka tepang heula cingko asana kayak turang baca heula we sekaliannya. Lain baca atuh dawing menang nyen sorangan. Tina wanci haneut moyan jam 8.30 tak akhirna hanjep teh. Ayeuna ti tabu salapan kurang leuwih eta waktu panon poe geus mimiti karasa panas disebutna wanci rumangsang. Rumangsang. Nya rumangsang eta tina rangsang. Rangsang maka sisipan ngarangsang gitu lah muncul bahasa Indonesia merangsang. Maju deui ti tabu 10 teh waktu muning anu dipake magawe dilaan sawedna sawed anu eta dina punukna nalian dilaan isina reureuh heula meureun maka disebutna waktu pecat sawed. Tuh jadi wanci janari gede janari leutik balebat carangcang tihang haneut moyan rumangsang terus pecat sawed. Terus engke waktu parno poe luhureun sirah tengah poe tabu 12 disebutna waktu manceran lohor. Eureun beureun sarolat lohor. Tah kitu. Wanci lingsir ngulon eta jam 13 jam 1 beurang waktu panon poe geus mimiti ngeser kakulonkeun. Jadi liwat asalna mah jam 12 mah tengah-tengah sirah ieu mah kakulonkeun eta disebatna wanci manceran tolohor. Nah, terus waktu panon poe geus mimiti ngeser kakulon teh wanci lingsir ngulon. Jam 15 jam 3 wanci panon poe satangtung. Dalam jam 3 mah pas satangtung urang ukuran panon poe teh. Dah nepi ka kitu teh urang Sunda. Dirinya mimiti geus rek surup dina luhureun gunung kira-kira tabuh 16 nepi ka 17 lah. Jam 4 nepi ka jam 5 disebutna wanci tunggang gunung. Katempona panon poe teh jiga tunggang gunung. Gitu padahal yang tunggang gunung berenang dengan hampir kehalangan jadi juga tunggang gunung. Terus mimiti layung tayeu nu paling endah teh senja katanya beureum tabuh 17 nepi ka 18 wanci sariak layung matak geuningan sariak layung di gunung iber pasini patepung lawung kumalangkang rong heap nuka pigandrung rong heap nuka pigandrung yeung surya surup layung hibar katanjakan lamunan diumbar geus gawe nyanyi mah di kita dirinya wanci sariak layung langit dimisi katanya beureum 17 nepi ka 18 tuluy wanci sareupna geus mimiti poek ta setengah 7 dirinya barudak leutik geus mimiti carapeun tos arulin beurang teh reureuh jam 20 jam 8 matak disebutna wanci sareureuh budak tengah peuting jam 24 wanci tengah peuting tuh ti mimiti janari gede janari leutik balebat carangcang tihang haneut moyan rumangsang pecat sawed manceran lingsir ngulon satangtung panon poe tunggang gunung sariak layung sareupna sareureuh budak nepi ka tengah peuting tah kitu tah iya nu ti Magelang naroskeun ngan sim kuring ti Teurat Kang Ibing dupi kehed naon hartosna kehed sarusna mah gagaduhan lalaki ngan tah ari jadah sarasna tina harap jadah teh maksana mah jadah teh budak anu naon teh anu dilahirkeun anak meureunana sancan kawin baheula masuk di kitu mata sok disebut jadah teh meureunana artina teu resmi tah buka ari bahasa kama eta mah kasar pisan ulah diange atuh nya tah punten Kang Ibing ari kanyut salaresna ulah asosiasina kanu awon wae da kanyut teh disebatna oge kantong aya nyebatkeun eta memang sebagian tina larangan pamegat namun sok aya imut kanyut kantong lamun ditarik nyariut tah imutna teh imut kitu nya margi aya disebut kanyut kunang eta teh kantong paragi nyimpen bangsa lahir budak panglai jaringau segala eta kapungkur tah waktu pecat sawat atos bieu nya kusim kuring tos dibaler bisi hoyong eta di bakcot cepat pecat sawat teh tabu 10 enjing-enjing waktu muning nu dipake ngawuluku dilaan sawadna
Kamu di ngawuluku tepan ingat. Iya, mider cenah. Anggeran jalu. Iya. Mider. Eta gitu. Cing laguna kok nyangakeun kasadayana simpuring poho deui we ngaranna ngan inget tah rumah makan teh Mirasa. Ari nya mah nya pangirimkeun ke jodoaan jeung Koko. Aya nu naroskeun. Kang upami Cirebon laras asalna tina Caruban cek sabagian aya nu kadinya tapi lamun cek Akang asa eta mah Kirata da Akang mah leuwih yakin Cirebon asalna tina Rebon mah udang leutik da urang Sunda mah ngaran tempat sok make ci artina cai jadi lain Caruban cek Akang margi naon memang aya ge tina area Caruban tapi Akang leuwih yakin tina cai ci teh Ciamis Ciawitali Citanui seueur urang Sunda mah Ciliwung Cisanggarung, Cihuni ngaran tempatnya. Tah, Cisomang Akang leuwih yakin lamun asalna eta tina Rebon udang leutik. Jadi Cirebon, tah kitu meureun. Duka nya laras henteu cing kaluhurkeun deui ko. Kang Ibing aya mah silih asa tos kalangkung, aya mah tos kana silih dedetkeun. Urang mah ulah pipilueun. Dede Cianjur, Kang Ibing hoyong dongeng ke urang milariannya. Hayang ngadongeng radio nu tahun 80-an aya teh rekaman duka tah. Kang cing aya nu naroskeun deui. Ieu Rudi ti Cimahi naon hartosna Pajajaran, nah beuti namian Pajajaran kapungkur ka istana Pajajaran teh di eusianana ngajajar ku tangkal pakis, tangkal paku. Makanya disebut paku jajar di lawang gintung. Jadi Pajajaran. Tapi cek filsafatna cenah Pajajaran teh pan banderana teh urang mainna merah putih kapungkur mah ganola teh naon atuh ganola teh ungu gitulah tah eta warna ganola ungu kitu jeung bodas seperti hideung bodas disebutna ngajajarkeun anu bener jeung salah sajajar lah ulah pasaya ulah ributkeun anu bener jeung salah urang pisahkeun jajaranana jadi dua tah kitu Pajajaran teh kitu nya. Kang Ibing nah laras Prabu Siliwangi tilem di Gunung Gede ai kamu nu naroskeun lamun urang ningali sadayana jalmi pasti maot tah Prabu Siliwangi rupina sami ngan nyebut ngaran mah dina basa Sunda mah henteu bisa henteu rata sok aya keur ucing paeh nya keur jelema ieu pupus keur ieu maot tah upami tilem nu disebut jangkar kecap teh suku kata lem eta nuduhkeun ka hanap kalem silem nya kalem teh kapal kalebu ka hanap kalem lamun tilem berarti ka hanap sami pupus keneh ngan sangat hormat sesebutanana tah kitu Hanas eta di Gunung Gede nya walahu alam bisa bab kumargi naon da Pajajarna cakatna pan ka daerah gunung-gunung dinya duka aya nu nyebatkeun di anu eta mah panginten kada bagian ahli sejarah. Sok teras ari Bandung naon Kang Bandung aya nyebatkeun tina bendung eta oge leres panginten da kapungkurna Bandung teh mangrupa bendungan gede dam gede talaga gede. Aya deui anu nembatkeun dua ngajajar lamun aya parahu di kiri kanana sok di beumbeuratan teh ngarasa imbang eta disebutna Bandung jadi parahu Bandung matak cenah geuningan ngabandung tah eta nya. Kang Ibing di Cisarua buah naon anu sikina di luar buka tah mun celepat buah loa tah kitu sok teraskeun deui keun urang kieu ngawaler saware katina telepon saware Kang Ibing abdi gagas peneroskeun ari bulenek hartina naon bulenek bulenek teh buleud bentelu naon buleud ngan beteung anu kahareup eta bentelu sabab lamun tarangna nongnong mau disebut tarangna bentelu moal ada bentelu mah khusus keur beteung tongong mah teu bentelu kitu. Ius Kang dupi Mama Angga Kusumah laras anu nyiptakeun jurus timbangan sareng di mana paguruna jurus timbangan teh aya keneh saha pawarisna insyaallah upami telepat malares anu nyiptakeun jurus timbangan almarhum Mama Angga Kusumah linggihna di kebon kalapa di jurus timbangan aya keneh antara lain nyepengna Cep Adil anu aya di Jalan Jati
eta nyararepeng dati seueur saha pewaris eta jurus aya we urang ngobrol we lah kitu margi jurus timbangan teh jurus anu kacida lemah lembutna malah geuningan diciptakeunna ge aya dina penca teh sok seueur anu kieu ieu ti guru penca ye anu kantos kapendak ku sim kuring ye aya penca macana lamun musuh datang ka urang aya sabaraha perkara urang lompat singkirane lompat geus teu bisa lompat balik siksa ari geus dipaksa-paksa teuing mah kitu malah cek muka sarana mah koedan tah aya nu kadua nyarios deui ari musuh teh sarojeng saya mah datang papageun balik anterkeun mun perubahanan eta marek bengep rek naon tuh tah ari timbangan anu eta anu simkuring gogodegna teh nyangarepan musuh kudu mah cing yeun jurus kumacarna supaya urang salamet musuh salamet eta timbangan nu mawi cenah geuningan disebutna timbang rasa urang diciwit ku batu nyeri atau tong nyiwit ka batur tah engke mah urang ngomong panjang urang panjang we eta mah ieu ge duka da aki angga upina parantos teu aya atuh putrana wauhi terus teu aya kantun aya keneh si Dedi tah putuna di jalan kopo mana geus lila teh nemongan ka urang Dedi sia geus lila pisan maneh tah cing teraskeun di kaluhur kok ayo ngobrol keun aja dengan ge ngobrol euy Kang naon hartosna pakalungan doma taduda pakalungan mah aya ge kalung doma atau pakalangan ari wana raja naon hartosna Kang wana teh leuweung raja mah nya raja wana raja teh peungitan leuweung tempat raja ngontrol baheula meureun tah kitu ari tunggul rahayu ari tunggul teh anu ngajentul anu jadi tutunggul lamun dinu maot teh meureun tah tutunggulna rahayu teh kebahagiaan teh yang merupakan pusat utama kebahagiaan gitu tunggu rahayu teh itunya teruskan kalau kok eta mah tadi ge geus ibarat pisan ieu mah ye operatorna buru kaluhurkeun wanci harieum beungeut nya bade magrib Kang leres teh di Banten aya aduh urang teh kitu bisa ngomongna ieu salerasna mah bisa ngan nya jang urang priangan membeureun asa teu kelu akang nyaritana nya sok terasela kaluhurna Kang dupi danau Bandung watosna ti mana wae Padalarang pantai Padarang teh baheula mah matak ayeuna geuning sok eta gog apu turut apu bungkul atuh da batu kapur mah kabeh di pantai ayana tah kitu nya sok kaluhurkeun deui kok kayak urang waler setik-setik we Kang pamuterkeun lagu tepang mungaran insyaallah Kang upami sangkuriang aya sangkuriang teh aya sangkuriang legenda aslina sada sangkuriang sang guru hiang tuh Kang Ibing kunaon pamisieun budak teu kaeng ameng sok aya sandekala sarasna sandekala sandiakala waktu anu picilakaeun sandiakala tuh sande-sande kade bisa sandekala ya bisa picilakaeun atuh da waktuna magrib mah bisi aya naon tilita sarang-serang tak kitu nya geulis tuh cing setik deui kok kitu seueur-seueur ting atuh nu nanyakeun teh Kang hartosna tepis wiring pasisian tepis wiring teh pasisian malah aya sajak mun Bandung baheula mah geuningan apa naon teh cenah geuningan cek sajak Kang Wahyu Bisana mun telepat anu ngadamelna teh ceriah warna pucuk kastuba kegairahan hidup merata sampai di tepis wiring tuh kapasisian tak kitu tah ayeuna urang puter lagu heula ayeuna mah kok cing hayang lagu tepang mungaran ca mirasa geuningan anak sakitu bener nyebut mirasa henteu datang sia sing bahe tamasakna teu ngarasakeun operator lapar operator aing dijual atus ku aya mangga nyangakeun eta lagu parantos pengintinya eta lagu teh nu simkuring ayeuna bisi teu warawuh ayeuna kecap sesebutan bilangan ieu basa Sunda tong boro barudak sanajan sepuh-sepuh ge geus seueur anu teu emuteun deui aya contoh ye salosin eta teh 12 siki ayeuna sok aya keneh beli satu lusin aja nah salosin 12 siki sakodi 20
geuning ngajual sarung sabaraha teh atau saya makila di sana sakituna sadua kodi we berarti 2 kodi teh mawana 40 siki sakodi sakodi teh 20 salikur 20 hiji anu anehna lamun 20 hiji salikur meureun kuduna 2 likur mau 42 2 kali salikur henteu salikur teh 20 hiji lamun 2 likur 22 23 likur 24 likur nah atuh geus nepi ka 25 salawe tah 40 saraju 40 teh saraju upamana keur ngitung lauk ya sabaraha 2 raju tadi teh berarti 80 siki eta lauk tuh sawidak 60 sawidak geuningan matak cek cerita pantun nu buntutna panjangna sawidak depa loh 60 depa kumaha gedena eta panginten sawidak 60 sagros eta geus biasa 144 hartina 12 losin sagros teh salaksa kadeu 10.000 aya salaksa 10.000 aya deui laksa teu nganggosa eta mah dahareun jiga siga kupat tahu laksa eta mah sok make bihun nah tah salaksa teh laksa keti kabingahan aya salaksa 10.000 aya saketi 100.000 matak aya laksa keti kabingahan hartina 10.000 kali 100.000 cing eta bungahna jiga kumaha sayuta eta mah sajuta sarua tah geuningan apa namanya bilih engke henteu ieu bilih teu tararang kitu tah teras aya deui ukuran panjang jeung lega satu mak aslina satu mak teh 3,77 meter ari sabata 14 meter pasagi ayeuna sok aya salah satu mak jeung sabata teh disarwakeun aya di Bandung macana satu tumak aya di Sumedang maneh sempet sabata salaresna mah da benten aya sabata 14 meter tah satu mak anu di kota satu mak mah salaresna ngan 3,77 meter eta teh satu mak teh salaresna aslina mah ngan di urang mah di kota mah sok disarwakeun jeung bata 14 meter pasagi kadang-kadang 4 kali 3,5 tah sakitu padahal sanes eta kapungkur mah 3,77 meter teh nyata paling saeutik jangkauan lamun urang ngalungkeun tumak ngatak satumak teh kitu tah sapal teh 1,5 kilometer mil sarua eta 1,5 kilometer saare 100 meter pasagi buka da lega-lega teuing ari sawah dengan sacang kewok pa aya panginten 10 are mah tah 10 are teh 10 kali 100 meter 1.000 meter kitu 1 hektar 100 are kali ngitung we 100 kali 100 meter pasagi sabau 500 bata sami sareng 7.086 setengah meter pasagi tuh dari sawah mah kitu di kampung mah aya kan ada 8 bau nu diical teh baheula inget keur budak tatarucingan sawah sakotak hayang jadi 4 bau cenah kudu kumaha hanas orang mikir efek teh ai singan we di juru-juruna cenah 4 bau ih ai sia jeung di kamana wae satu kaki fit sami sareng 30 cm 0,3 meter saelo tah aya saelo 0,688 meter ari saicak saelo pasagi sadim satapak jempol urang Sunda baheula sajengkal ditungtung inung leungeun nepi ka tungtung cingir eta sajengkal 20 sentian paling ge lah sajeujeuk sarua jeung panjang dampal suku kolot sakitu sajeujeuk matak king urang jeujeuhkeun cenah urang pancegeun ti tincakanana kitu keun we saeutik urang jeujeuh we tah urang paskeun sadepa ditungtung ramo leungeun kenca nepi ka tungtung ramo leungeun katuhu upama dipentangkeun kurang leuwih 160 meter brai digebraikeun tah eta sadepa geuning sikabayan ngadepaan lincar sadepa dua depa cenah kitu satampah sagede dampal leungeun kolot tah kitu ye bisi teu acan aruninga tah tos terang kieu mah meureun aya sabaraha hiji nu kudu diterangkeun ngaran-ngaran bangunan we lah bagan saung rangon di laut paranti pamayang ngalalauk
di Banten mah disebutna bagang. Balandongan adegan saheulaanan pikeun narima semah tempat kamonesan nu karyaan dinu hajat lah kerengiuhan tamu segala kitu balandongan. Bale adegan wangunan. Bale Bandung tempat ngabandungan parentah pimpinan, parentah raja zaman baheula mah. Bale desa kantor pamong desa. Bale kota kantor wali kota. Bale watangan kantor pengadilan. Jelema-jelema kade ulah umah bale watangan, ulah urusan hukum, ulah urusan pengadilan sieun sing balik atuh kalakuan teh ulah pika bale watangan kitu. Bedeng imah leutik atawa imah dipetak-petak pikeun pagawe leutik upamana keur kontrakan. Cik nyarieun bedeng sancan ngabangun gedung teh bedeng heula. Di mana di Bandung? Aduh ngabdi di bedeng nuju di damel panemok kitu. Aya oge bedeng teh pabinihan karet kopi teh sok disebutna bedeng. Nya. Los adegan biasana tara dibilikan sabudona paranti nyimpen bahan piimaheun di elos ngan ayeuna sok diparake dagang elos tadi kitu. Garduh wawangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan atau pangreueuhan anu ngarona ayeuna sok disebut posko. Zaman baheula mah garduh kulisi cenah nguriling ka garduh ningali rona keur belum sampe tong hares teuing euy kitu sumuhun juragan nya kitu. Gosali adegan tempat digawe panai. Panai lah tukang nyen parabot, tukang nyen bedogang. Nyen bangunan eta teh paragi eta nyen panai disebutna gosali. Ari imah manggeus terang sadayana ista gedogan kanang kuda. Jobong kamar atawa kamar leutik nu nempel di imah batu eta jobong. Jongko kios kokos tos tararang eta mari kios teh keur diterangkeun teu terang kios-kios mah teuing-teuingeun. Karapyak kanang muning atau kanang sapi teh karapyak. Jadi baheula mah Daya Kolot disebutna karapyak eta kanang muning kanang sapi. Kayaknya kobong kamar leutik. Langar nyaho eta mah leuit nyaho. Lio parantinyeun kenteng atau bata. Merdeka Lio. Sumuhun Merdeka Lio, malah Lio genteng. Tah ieu di mana ya duka ya ibu-ibu nolol dina kaca. Pagupon kanang japati, paranye kanang hayam kade ulah patuker. Rangon saung luhur nu aya kolongan. Biasana paragi ngintip sasatoan. Saung lisung tempat nu eta soronoy wangunan leutik nu ditempelkeun ka imah dipake nyimpen kai parabot nyawah jeung sajabana. Tajuk masjid leutik di pakampungan. Tah, ayeuna begini tos terang. Ulu urang sunat teh beunghar, ayeuna mah imahna potongan Spanyol, potongan itu. Ya baheula mah aya potongan badak heuai, capit kunting, julang ngapak, perahu kumereb, suhunan jalopong, tagog anjing. Eta imah urang Sunda. Laleungit ayeuna arsitekna jadi nyarah mun duka henteu. Cik atuh euy piara lebar. Sanajan itu bangunan itu hotel itu kitu urang seuri we alah da eta potongan teh badak heuai. Tah itu cenah villa itu sae nyaho aing julang ngapak. Yuk panginten cing. No. Kang Ibing ari Tangkuban Parahu cerita nyata saresna Tangkuban Parahu merupakan legenda. Anu duka saha nu ngarangna salaresna mah kalebat toponimi asal usul nama tempat meureun. Abdi wa anom upami hartos nahur pugur naon haur teh tangkal awi. Aya awi haur geuning nu koneng abi koneng ai pugur ngarang-rangan daunna eueuhan. Tak disebut haur pugur kita. Tuh. Kang sejarah lemur abdi situ raja teh basa eta teu ngadangukeun. Alah. Ai bangsa situ raja matos jelas raja lamun situ dilanglang ku raja ditinggalian ku raja terus dilandian dinamian situ raja ka hartos. Panwana raja ge leuweung raja, situ ge kitu situ raja nya. Tah kitu. Tai dharma mah tugas matak dharma raja teh kitu. Cing kaluhurkeun deko. Aduh, marukan kita ngobrol kita resep, nya resep wae uing mah lain bibisaanan. Bisi lalingiteun, heup kok. Kang, bade tumaros bisa kala Sang Hyang Tikoro teh nyata atanapi dongeng. Sang Hyang Tikoro sanes dongeng, memang nyata. Dulu Danau Bandung tobros didinya. Mengalir ke bawah sekian ratus tahun, juta tahun. Lalu lama-lama saat juga eta bobocoranana lamun nyeun panci nu bocor tah marecret kadinya nepi ka tinggal panci saat tah Bandung ayeuna teh saat eta. Tidinya jadi sanes dongeng nya. Sang Hyang Tikoro itu Sang Hyang itu dari kata hyang itu yang dihormati, yang ditakuti eta Sang Hyang.
seperti Sang Hyang Abiyasa, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Indra. Zaman harita kepercayaan orang Sunda karena para hyangan, para rahyang dianggap para dewa, aya Sunan Ambu, makanya aya rahyang banga sanes haryang. Makanya aya para hyangan, tempat para rahyang, tempat para dewa, sanes priangan, para hyangan. Kitu ta. Kang ini lupi kue barayot aya keneh aya di Garut Meseur. Tah, naon disebutna burayot? Nya kitu da kue ngagayot kitu. Sok teraskeun deui ko. Ieu anu naroskeun ngau SMS di Walor Sote. Kang ari silsilah Sumur Bandung aya dua. Kahiji nu di Pangarang, kadua anu aya di gedung PLN. Nya kitu PLN itu teh PLN. Dugi ka ayeuna ge aya keneh cenah eta teh tengah-tengahna kota Bandung. Malah ceuk nu ngageugeuh mah di alam lembut, disitulah Nyai Putri Dewi Sumur Bandung berdiam sebagai penguasa Bandung di alam kesananya. Tah anu mamaos kawih ieu saha natos diical sidina duka tah mun ieu teh mana atuh nya duka tah ari kurang saeunan saleresna mah panginten warasnya hilang sedikit gitu. Tah eta cing punten deui ko kaluhurkeun bila aya nu naroskeun lebar aya beno ti caringin Kang naon atuh teh ngalungkeun mun ti Punawarman 7 keknya Kang Ibing ari saelo atos diterangkeun bieu. Sareng sae kok. Epi. Oh, sareng Epi mah kalau buat atuh neng Epi. Sugan teh sah bingung dari tadi siapa tuh. Cingko Kang laguna seguma pisan Kang teu aya nu ngirim tuangeun ulah ngadoakeun sing bae karunya mending sina kabeulem. Ulah lagu bimbang yun ngana kayak urang pilariannya. Abi sobur bade naroskeun terang lang nandong kanggo panyawat reumatik atanapi asam urat abdi gaduh pun biang teu damang wasalam tanu tararangeun mangga asam urat kunaon keun aya akang apa teh anu pelna we lamun asam urat anu kanyahoan mah apurinoa nya apuri eta mah kang wawuh yakin nya tah kang roma eta mah sami eta ge reumatik mah eta ku asam urat mah ku apurinoa. Ari Oni eta putra anu akang sabaraha kaya nu ngirimna 407 4408 mah wak di baler kumaha naon akang yakin ieu nu SMS aja jelema teu waras teu waras atuh. Kang wawancara dengan Agim jam 2 di Metro TV kunaon atuh teu terang klik Andi wawancara sareng Agim maka atuh teh batur atuh sanes abdi teraskeun kok Ari Bang Wildan tarang ngiring siaran deui duka aya keneh duka henteu kena pisan yang ngadangkeun lagu girimis ka sedih lelenean ka pamajikan tapi kudu ka pamajikan sorangannya ulah lelenean ka pamajikan batur awas. Kang upami Jatimas Subang aya hubunganana sareng lauk sareng Prabu Siliwangi duka cek sim kuring mah teu aya ai tepis wiring naon pasisian abe pangalengan ta sok teraskeun kok ke atas lagi. Kang Ibing abi Roy ti Muncang Gajah naon hartosna Kandaga Lante. Aduh ya Kandaga teh wadah salaresna mah. Nya ai lante teh terang teh sim kuring. Ari Makuta Prabu Siliwangi laras aya di Sumedang duka. Nya duka da eta ge nu sok diarangu pan nikah teh cenah Makuta ti Kerajaan Sumedang duka ti ditu nama. Terus kunaon di Jabar di Jawa Barat di Pasunan nyariosna sok bararen tentang Tasik Majalengka kawit eta bahasa wewengkon. Bahasa daerah cenah naon gitu tah. Istani Cipadung naon hartosna nurub cupu sanes nurug atuh nurub nganggo be. Tah nurub cupu tepas upami katurug katutuh sudah jatuh tertimpa tangga gitulah mun bahasa Indonesia nama. Tah eta panginten. Jadi geus urang sangsara menderita hayo dikatamahan deui. Tah kitu kinten-kintennya. Insyaallah ke urang terangkeun sadayana saeutik ngarah arapal. Naon atuh si Epi teh nanti kita sok atuh laguna heula kok nyun ke naon cenah bimbang mangga kita naon sia nyanyawanan maneh para mitra Radio Mara anu kusim kuring hormateun sim kuring ayeuna ngaran-ngaran patempatan bisi aya nu ngadang bisi aya nu tacan terang. Nu disebut alun-alun harti sebenarnya tanah lapang hareupeun
kantor pemerintah upamana hareupeun kacamatan kabupaten eta disebutna alun-alun kapungkur Kabupaten Bandung teh di dinya nu ayeuna jeung rumah dinas Bapak Wali Kota atau tanah payuneunna teh tanah lapang teh disebutna alun-alun di Baduy hareupeun puun padangan saeutik aya meureunnan 50 meter mah alun-alun disebutna urang ge kungsi seuri lot itu bener disebutna alun-alun cinya heuh heuh ieu alun-alun ge tah oh iya da tilok jauh ti mah pun mah alun-alun Pak tah gitu babakan geuning aya sok aya babakan sekelwa babakan ieu babakan itu babakan anu babakan teh lemur anyar jadi pada waktu itu membuat kampung baru disebutnya babakan ngababakan teh nyeun lemur anyar pamana ieu talina leuweung oke kita babat nyeun lemur anyar eta babakan ngababakan tak kitu pamana kapungkur nu nyeunna sisieurna urang Jawa di babakan Jawa di dieu maklum di urang marah gampang tah ieu anu lemburna loba anu babakan anu malah aya babakan tempe babakan ieu babakan itu lembur anyar babantar bagian walungan anu leah sarta deet ya leah teh henteu mudun teu ngaguru teu leah we leah matak disebut geuning leah teh jelema sing leah atuh hate teh jembar lebar deet eta babantar bobojong jojontor tanah nu nyodor ka cai sisi walungan nu nyodor ka cai eta jojontor gitu bubulak kakade ieu sarupa tegalan tanah nu pinu kujukut siga lapang gitu tapi ayana dina lamping gunung atau di pasir eta ngaranna bubulak gitu dungus SMS heula atuh we lain laporan heula ada urang ge ke siaran naon atuh deui naon itu keheula sinungki mun telepon ge keheula atuh urusan sapi mah balik ti dieu urang teh mangna bisi aya negara nu sapi ageung tapi hargana tong awis-awis teuing deui keur abdi yeuh di mana yeuh negara sapi ageung ka kurban nya ari mirah-mirah teuing henteu entong atuh lebih anu wajar-wajar biasa teh anu gede teh kitu naon atuh naon atuh teh geus keheula we tong SMS paehan kurang dieur macaanana dina SMS HP mah jeung renyek nya jeung renyek dungus ruyuk rungkun gunukan tatangkalana leutik nu rada remet di jero leuweung ning sok aya tangkal-tangkal leutik nu panek rungkun eta disebutna dungus makanya dungus cariang eta tangkal cariang wungkul dungusna aya dungus emak eta memang aya emak-emak itu bisa anu iman deket dungus eta ngarah teh hese di urang mah dungus emak aya mah sok salah nyebut dungus emak sanes dungus emak makanya aya dungus meong geuningan eta teh kana maung dungus teh sok diparak teh maung gitu huma tanah darat biasanya di leuweung sok di belakang pare tapi tara dicaian padi sawah darat gitulah jungkrang jurang bagian legok anu jero sarta sisina gurawes teh curam karees taya karees ye bola mah aya karees kulon karees kaler malah jalan eceng jalan naon teh disebutna kapungkur karees 2 bangsa jalan bonteng taman siswa karees 1 eta lamping legon bagian basisir nu ngelok ka darat sarupa jeung teluk kan leuwih leutik jadi teluk leutik legon airas teh geuningan di Banten Cilegon eta teluk leutik nu nyodor lembur apal leuwih ge meureun apal teu kedah diterangkeun mongor sarupa pasir ngan leuwih hanap tur leuwih leutik memongor ya muhara tungtung walungan di hilir tempat patepungna walungan jeung laut atawa walungan leutik jeung walungan gede eta muhara tuh makanya kerajaan Pajajaran kapungkur di zaman munding laya di Kusuma dijenengan kerajaan Muara Beres mumunggang bagian gunung pangluhurna tonggong gunung geger meureun mumunggang teh dina mumunggang eulis tuh bagian gunung leutik dina mumunggang urang calik teh tah eta mumunggang tah ari sebal anu sebal nyata kiriman teu datang aing mirasa
pasir Gunung Leutik sarta handap matak baheula aya pasir Kaliki eta tempat gunung jiga Gunung Leutik teu loba tangkal Kaliki unggul pasir Honye pasir Kaliki pasir Impun baheula loba impun nya impun teh lauk leutik bernyit gitu. Reuma tanah darat urut huma disebutna reuma. Jadi kalau ini dulunya huma tages teh dipake reuma disebutna. Sabang kada dina bahasa Sunda aya tanah darat nu dihapit ku dua walungan. Kalau dua walungan, dua sungai menghapit, bukan menghapit atau menjepit naonnya. Satu tanah disebutnya Sabang. Sampalan Tegal di leuweung, tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah. Jadi tengah-tengah leuweung teh aya sampalan. Tuh. Situ balong nu gede. Biasana walungan nu di Bendung sok ngajanggelek jadi situ. Situ Ciburuy tak kitu walungan gedean, balong gede. Somang jurang anu gurawes teh curam dan jero dalam. Makanya gini karena tapi sok ngalangkungan jembatan Somang. Eta jurang yang dalam. Tanjung Jojontor, tanah nu nyodor ka laut disebutna Tanjung. Yo, gitu. Tarikolot, tempat urut lemur anu narukolot yang tadinya banyak kemudian menjadi sepi, eta lemur Tarikolot. Dayeuh teh kota. Lamun dayeuh kolot berarti meureunana kota tua. Jadi sebelum Bandung sekarang tuh di situ dulu dayeuh kolot. Tegalan mah teu kudu, Teluk teu kudu, tepi Swiring sesebutan sejen keur pasisian atau pilemuran. Tetelar tanah dasar di tengah sawah anu teu kahontal ku cai sok dipake pangangonan, ta eta tetelar. Tutugan bagian gunung nu panghanapna wahangan walungan guys eta mah apa tuh. Ieu mah lain urang nita kitu ulah nepikeun ka urang sebagai urang Sunda we. Nepi ka apa sih dayeuh itu? Loh. Jangan apa sih tuh banyak urang taroskeun ka sepuh. Keun ka kuring naroskeun mah lamun aya ku kuring di bejaan. Dina palebah teu bisana mun ceuk sim kuring teh kepake make bahasa Sunda yang lemas. Enggak tahu deh gua juga. Gitu sia teh. Kok warta berita tuh? Oh henteu. Cing minta lagu tadi kok keresep orang lagu menang rumpakan Adi Dai Iskandar ternyata si Ius laguna eta teh remis ka sedih buru sekali deui tumpeng uing resep atuh ada banyak keur bagere nyanyi potong bebek datungeunna ai urang Sunda mah tak kitu bobogohanana urang Sunda baheula kitu ngaran nu taya hinggana akang kapaksa nulis ieu surat hitung-hitung ngawakilan jirim akang anu panungtungan sakitu tahun urang riung mung pulung suka duka babarengan ngambah sagara katresnan deuh sugan teh poe rek bengeras nepi ka sore teu hanteu geuneuk malek katutup ku mega hideung tapi sok sanajan kitu eulis akang moarek nyalahkeun sasaha anu salah mah iwal ti diri akang bongan ditakdirkeun jadi lalaki taya kaboga jung bager gera udag kabagjaan nu dipiharep ku salira akang matong ting jadi pikiran jalan nurek di sorang masih keneh jauh akang mah iwa tititip mihape paguyuban urang alah teu bisa ngomong kudu nyaluuh jalu si mata lain banda lalaki kasedih nunggu kuntit unggal detik kasusah nu marengan renghap napas lain alasan pikeun mandeg lengkah juang kudang jalu itung lengkah temongkeun dada wajah asupan jeung jajah leuweung geledegan ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang catet jalu lalaki getih Siliwangi pantang jajerih ku kapeuri aisan rawayan kirang lanang tedak pajajaran tara ragrag kutunggara zaman aing keur ngora ya punya nyahna ka tanah kalahiran cenah ku endah parahyangan teh eulis lemah kadeudeuh tempat bali geusan ngajadi sora suling nu ngagelik di piring jentreng kacapi matri asih nu geus maneuh dina ati gelis mihape akang mihape mun ke pareng lastari datang mangsa raga kudu paturai jeung nyawa panggolerkeun ieu diri
tina lahunan parahyangan nu endah. Alah koko tah titipan aing jiga heureuy ge aing mun maot pang golerkeun dina parahyangan nu endah. Tuh kok alah euy bala urang nyeun sajak judulna indung. Rek deog, rek pengkor, rek petot, rek bengo, indung kuring, sosoca bentang nahate, ngandung tunggu rahayu. Ma, ka anjeun kuring nyalu. Ma, biheung jaga ieu diri, bisa males kahadean. Ma bisa, sian nepi ka irage. Urang nyeun sajak baheula, judulna teh malam minggu. Nya langit cedem, hate keung, nalawang panto, ngacegak bapana. Baheula, ayeuna mah ngacegak baledog. Da ayeuna mah geus urang mah geus teu boga bobogohan. Baheula. Nonang ninang nuninang kulantan urang pelawak cenah sok loba seuri. Pada urang dituliskeun judulna. Dina seuri nyumput buni sakabeh kapeurih ati. Dina seuri moal kaciri sakabeh kanyeri ati. Gitu catatan pribadi mah. Begitu nyeri hati ku awewe walah narima surat tulis kurang. Surat pamungkas ti manehna. Kan 2 baris. Kertas biru mangsina cimata palsu. Alah baheula da urang mah baheula mah atuh naon atuh da ring seniman kok tapi da kumaha atuh ayeuna mah ngadengan lagu teh sok inget we lagu-lagu si Bruri ningan izinkan aku pergi apalagi yang kau tangisi teuing ningan dari rang daring durari rang dang durang durari izinkan aku permak cek tukang jahit eta mah apalagi yang kau tangisi alah tapi kasedih da urang menjalu seuri we dina seuri nyemput buni sakebeh kapeurih ati teu kudu nyalu koko perih nyeri perih segala ka nyeri kasusah lain kuna naon apa ngeuningan cenah bagitu baheula cek urang nyeun dina catatan harian tersenyumlah ketika menghadap derita karena derita takkan bisa hapus oleh air mata gitu baheula ke remaja tuh tong sieun da urang menyeun sajak dasar urang tukang heureuy judul teh lagu teh bulan sugan teh batur mah bulan itu teu urang mah judulna bulan nyeun sajak baheula keur budak bulan tok aya bulan segede batok ayeuna geus kolot bulan tok abis bulan duit mogok atuh da kitu kok atuh sing angkat bisa anu cumarios naon kok lah ning naning nang naning naninang ninang noning nuninang Kang ari sawidak naon hartosna 60 biji sawidak terus kok taikeun ka luhur sadakeling teh nami naon nami gunung Kang leres aya nami lemur tembong kanyut amun telepat aya malah di daerah Garut aya sarakacang aya lemur teh sarakanyut aya lemur eta jenengan caket leles mun telepat Kang Payoyon Sunjaya teh kedah dilestarikeun mari anjeunna hiji-hijina urang Majalengka nu resep kana musik klasik. Naon maka dilestarikeun da lanceuk aing teh lain orang purba. Maka jeung hiji-hijina urang Majalengka nu resep kana musik klasik. Anjeunna musik Majalengka ge keur ngabahas klasik mah biasa nadana geus lain Majalengka. Kapan cek anjeunna geuningan? Itulah opus ke-7 dari Beethoven tuh dari Sebastian Bach. Dalamnya mah urang Majalengka beureun ngewa. Itulah opus ke-7 dari Sebastian Bach. Apaan Sebastian Bach teh? Tadi terus minyak lantung. Ji atunya nya. Atuh meureun ujang madang heula.
Atau kajana ulah dina leungeun badan dina piring eseng. Sebastian, bah, tah teu kitu ngayon mah. Kang Ibing aya hate kadua leutik. Eta salaresna hate kadua leutik bogoh. Ada yang diincer aya katiluna naon nya bogoh eta katiluna. Cing. Edo Ariel dukanya Edo Ariel teh orang rada kajawab ya rada ragu-ragu ya jenengan jalmi Edo Ariel da dua ge lain ngaran jelema Edo Ariel mah tuh setepuguh gitu Edo Ariel gitu ucing Kang ari nemat tempat Cisaranten hartosna naon santen teh manis lamun make kecap ar ieu nyuduhkeun loba saranten anu manis gitu saranten teh manis dina arti kata sanes manis amis pamana sonten nu santen sore yang indah yang manis senja yang indah gitu saranten teh Kang di rumah makan di Majalaya aya keneh RO RB sareng cobek eceng angeun lompong sareng cobek belut sae apa disebut si obek teh kabeukina kana cobek teh baheula teh ayeuna di Australia teh Kang upay balai endah naon endah mah indah balai mah adalah tempat pertemuan balai John Henry balai endah tapi naroskeunana John Henry bukan bae saha ge dangaran kajeun ieu sareng Kang Umay ti Cibaruga upay naroskeun upami bobot sapanon carang sapakan teh naon sanes bobot atuh da bobo bobot teh heuh sapanon tah sakiceup sajarelet carang sapakan ai pakan teh huap kitu makana geuningan pakan barang huap barang hakan teh pakanan ikan teh pakan teh huap carang sapakan jadi meskipun sapakan tuh carang gitu tah anu gede pada anu buat sapanon mah leutik tinu leutik jeung anu gede urang nyunkeun di hampura gitu ari pangkeng naon bagian tukang imah kamar teh pengker sabenerna mah kamar pengker pangkeng tuh ya kok terus deui Kang Ibing dupi bahasa Jawareh teh naon terasna eta mah anu disebut Jawareh kirata Jawa sawareh seperti di Cirebon sebagian ada Sunda sebagian Cirebon sok disebat Jawareh gitu Kang obat asam urat mah ku daun sadagori cenah digodog tan bisa we asam urat daun sadagori digodog caina 3 gelas dugi ka janten sagelas teras dileueut ti Cianjur ye hatur nuhun daun sadagori digodog 3 gelas caina saatkeun dugi ka sagelas tah eta obat kanggo asam urat eueuh wae tur makan mirasa ge ngirim teh aing mah aya dikiriman maneh mah Kang Abi insyaallah bade kaungan murang kali rencana paling pameget dinamian Zikri Rizkina Wangsa Sunda pami istri Madina Asri Rizki Arimbi saya teu mangga ngan eta nu tungtungna saya eta bade Arimbi mangga ngan Rizki Arimbi gede miripna tiasa menangkeun Pandawa anu kadua tuh Kang Abdi Bidi di Pasko ari Kang eta anu di SOS teh sanes eta sanes pun anak namun murid abdi nyebatkeun pun anak teu wantun bilih ibu ramana kasigung kasinggeung aslina ti Subang oni teh sakolana di SMKI diajar ngalawak mah ka abdi mata asa kakolot manehna kitu bupi saneke asal kecapna tina naon di kampung Simkuring dinamian eta saneke neke maneke we ngetrok sirah kuramo taneke saneke sakali ngetrok gitu abdi ukit di tega ari lengkong eta tamlong mun telepat panggar gajian kai eta tamlong sanesna mah geus sanes ngangobe tamlong upami lengkong eta walungan anu mengkol pepengkolan eta lengkong pengkolan walungan teh lengkong tah kitu jadi upami lengkong eta dicaket Unpas ini pengkolan tah eta teh lengkong mah eta salaresna di mana meser buku anu aya pelajaran tulisan Sunda kuno coba taroskeun ka Pak Opik di itu tuh naon teh Pak Opik teh di Guru Minda kahnya Kang nahaya sejarahna tanah Sunda sareng Sulawesi margi anu sami sapertos nami Daeng Makassar sareng Daeng Sutigna kayak sanes masalah eta Daeng Sutigna ti Makassar namun lami di Sunda tapi aya kemungkinan sami margi Daeng itu anehnya yang disebut Daeng adalah keturunan raja orang terhormat yang dianggap keturunan para dewa lah dari sananya. Sedangkan di Sunda pan Dayang Sumbi, Dahyang Drona. Nah, sehingga Daeng dengan Dahyang itu sebenarnya masih berdempetan. Nepi ka moal gitu aya ieu aya sami Maria mun ulah ngali sejarah rada aneh.
Sultan Hasanuddin di Banten, Sunda Hasanuddin Banten, sareng Sultan Hasanuddin itu tahun 6 coba gerak caket pisan. Moal gitu ieu gelar teh asa pada deket urang jeung itu teh. Tah gitu. Nya. Aya di Kolaka Kendari aya kecamatan Pohara. Tiasa janten cek abdi. Margi aya Sunda sareng Sunda empan hampir sare. Padi, pare, pari, tuh padi, Ciawi pari tuh emuta. Padi, pari, padi, payo, paye. Sadaya hampir sami. Kang Ibing ari ngabungbang teh kumaha ngabungbang teh saleresna begadang pada waktu terang bulan yang sedang terang-terangnya cang bulan 14. Ari lembur ceuri jeung pangauban asalna tina kata benak naon. Ceuri ngaran tumbuh-tumbuhan. Di Banten aya ciceri. Pangauban, ngaub tuh mengikuti. Berteduh, berlindung. Pangauban tempat pengikutan, tempat berlindung gitu. Ka Haji Jojo di Soreang. Kantos naon anjeunna ngajar bahasa Sunda ka pribados kapungkur waktu di SMA. Sok teraskeun deui kok. Aya keneh. Kela Kang Ibing pangdongengkeun buah batu nah geuning aya batu nunggal batu Raden nya atuh pangitan daerahna seueur batu atuh ai kapungkurna eta teh kade nya ari Gunung Sunda kumaha Gunung Sunda teh hartosna bodas. Gunung Sunda teh lamun ditalik ti kajauhan Sunda teh herang bodas ka tempat Gunung Sunda atuh aya di Gunung Burangrang sapertengahan sareng Gunung Tangkuban Parahu. Tihanda di Pajajaran Kang upami di Dalmas tiasa ngarekam lagu Sunda sanes Dalmas tengah OL Damas upami Dalmas mati kepolisian. Kang abdi kantos ka Sancang eta di Leuweung Sancang aya makam saurna makam Prabu Gian Santang leres eta teh anu Cicadas. Ari soal makam akang teu terang. Ngan lamun upami Prabu Kian Santang, kian eta asal tina rakean. Kapungkur rakean salah satu gelar tameng dada urang Sunda. Pahlawan Sunda keur perang kapungkur disebutna rakean Kalang Sunda. Rakean Jati, rakean Minda Kalangan, rakean Santang. Santang itu nama orangnya, rakean gelarnya rakean Santang, sanes Kian Santang. Gitu. Cingko sok. Insya Allah nu tiasa mah kusim kuring dijawab nu teu moal. Naon hartosna sapada lisan, sapada itu sajajar. Garis mun lagu mah sagaris-sagaris gitu ya. Majalengka tah di Cikijing Majalengka. Kang Ibing upami Sakajenil di mana? Sakajenil duka tah. Taroskeun anu ngajenil di mana tah? Deket Saka inget teh. Hartosna amu cuy teh amis matak pikabitaeun. Muruh muih hipu. Sapertos hui anu dibubui meuni muruh muih mah sampe tah. Anenoy katingali hipu jeung pikangeunahkeun. Balangsak sangsara. Kang upami totowang teh naon hartosna totowang galengan sawah galengan sisi walungan anu gede salesna sanes totabang disebutna totowang sok disebut sami wae di Karawang mah kitu. Bapak cenah ulah ka jalan ageng atuh upami bade motong jalan makarinya we ngan lagu mah totowang tah kitu. Totowang di Karawang seueurna mah eta bahasa totowang teh. Muncik bahasa Sibayang Asep Sunar teh mah deki di totowang. Kamana maneh dekat tetawag muli tetawag cek buta tak ada heuleuy sasep cing to di unggah kota kunaon masjid gede sok disebut kaum nyai kaum mah sok dianggopan itu salah sahijina kaum teh sok dianggo nikahkeun kitu tah kitu kaum teh kada sok dianggo nya ku kaum orang Islam gitulah. Kang abdi hoyong naroskeun leres teh upami hoyong ka istri teras isina tersepun dipelet we supaya daekeun leres henteu Kang eta mah cenah ai cek akang mantong make melet dari pelet mah sarua jeung dipaksa kudu daek ai pelet mah ku pelet Jepang we nama kitu dudud nu alus peletna cetna HD duit teh merkis geus lah Kang upami asam urat lah ku huut dicaian teras dituang makanya kok akan buktoskeun apan ento getarkeun ku asam urat nah isia oh bener lah badinya nama mata kurang ge cenah kudu banyak makan buah-buahan teh geuning eta monyet angere geuring kan buah-buahan wae sing seueur tuang cau cenah teh seueur jat nanuna cangkurileung lah ini aduh kalau badinya udah urang bingung atuh
Ya, gitu. Sing seueur ngaleueut teh cenah saboros teu kana ginya, paingan lauk tara ginya. Kitu. Nya. Paingan lauk tara ginya gitu, sok mun lain-lain. Cing sok teraskeun niko. Eta entok terasam urat cenah benar huut. Kang asal usulna berdiri kerajaan Pajajaran, saha raja pertamana upami telepat, kerajaan nu paling asli mah kerajaan Sunda. Anu aya di Ciamis. Rahyang Niskala Wastu Kancana, geuning eta jalan Wastu Kancana. Tah. Tidinya dialihkeun ibu kota napan sadayan tanah Sunda teh milik Pajajaran, dialihkeun ibu kotana ku putuna incuna mendekati pelabuhan Jayakarta. Bae sanes Jayakarta atuh harita mah Sunda kalapa. Nu matak ibu kotana dialihkeun ka Bogor. Henteu aneh, kapungkur ge ibu kota urang kantos di Yogyakarta. Dialihkeun ka Jakarta. Malah di Cina kapungkur Tajan Peking ibu kotana Nanking heula. Tak kitu. Acuk hansip nah warnana hejo eta asal musalna kumaha nya sapertos tentara panu hejo mah namun kumargi sipilna lebih muda warnanya meureun eta ge. Nya. Wilujeng teh lepat Kang kadahna wilujeng sumuhun leres. Wilujeng lepat anu leresna we wungkul atanapi cing teh teraskeun. Kang punten. Model pasagi model imah urang Sunda teh ciri khasna dina bangunanna dina gentengna potongan suhunan itulah gitu ti Kang Omar Padalarang. Kang Ibing abdi aya bade tumaros nah leres Kang Asep Taruna naon atuh montong diitakeun karunya si Asep Taruna beungeut nu di omong-omong mah Kang Ibing ari Gang Aleng nami naon upami telepon nami jalmi kapungkurna seueur di urang mah aya jalan Haji Anu, jalan ieu, jalan anu, jalan ieu. Abi ti Garut ari babakan Cariu naon maksudna? Cariu teh tangkal Cariu. Seperti lamun urang init ka Bogor ngaliwatan jalan anu hiji deui tah sanes jalan Puncak, jalan hiji deui engke ngan nemu ka Cariu urang anu berasna ka itu ka Bogor ka itu jalan naon atuh teh Jonggol. Dayeuh ngora aya atana pinte teh aya. Dayeuh ngora pedah aya dayeuh kolot henteu aya. Da perapatan lima gitu aya perapatan 10. Soalna dayeuh samulihna pan aya. Juhana ujung berukang ari carita Aji Saka ngalalakonkeun naon? Eta ngalakonkeun lahirna huruf-huruf hana cara kadata sawala eta aslina mah. Nok teraskeun da sanes eta kono coroko toto sawolo. Poto coyonya mau ke potongo. Ari pasir ucing hartosna naon tanah luhur nu loba ucingan. Kang naon hartos ieu Kang Ibing nya ari Semar teh aya aslina teu aya. Dina pawayangan aslina ti India tidak ada Semar. Tapi datang ke Indonesia aya kumargi Semar lambang rakyat, lambang demokrasi. Kekuasaan ada di tangan rakyat, makana Semar nya dihanap pangkat tapi raja ge sarieun. Sakumaha tingina raja lamun Semar geus amek turun tah meureun perlambangna sakumaha pejabat gagah ge ku rakyat diturunkeun mah digubrak. Anu matak hati-hati Semar mah sok sanajan Samiaji sanajan Bima Arjuna teu weleh we Kakang Semar singku salira mah sepuh kedah kumaha Kang tah kakara aduh aya anak ngeran dempak demong kawinang nong jarum sapotong dipake ngaputan jagat tak gitulah eta tah kok cing laguna sekali dewe urang makan bae dicararekan ge hayang eta euy remis girimis kasedihkeun bae urang mah ngabayangkeun we nyetiran di puncak gigireun anu geulis lain aya naon laguna bae eta ngeunah resep win bae ka itu nama ngalakukeun lagu da ku kokok dipamuterkeun kumargi abdi bade milarian sapi tuh urang teh deui bae kieu nyangakeun kasadayana saninten buah saninten di Parapatat hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan tuh sanes abdi henteu sono pileuleyan jejer useup paturai keur nyedeui maranga sadayana pilujeng ti Kang Ibing Bandung Radio Mara.